Assalamualaikum baraya sadaya terpanggil sarang abdi ibu sabantaya rapper tiga anu terasa bakota ngajaga ia semangat tak orang Sunda. Tim ini tidak orang mah lain sasaha lain hati ayeuna hebat luar biasa niat ilmu moal eureun ka ujung dunia mun pareng baca di dunia berkasalah rea ingin ciri pikung benghar ulah jadi pelit-pelit kajalmi alik berkah bisi jadi lengit harta moal dibawa ka jero liang lahat komo urang ulah nepi ka kufur nikmat nunung kanu butuh laong kanu susah ngaragap kasasama welas asik ka cipta hirup teh cita-cita mudak-mudak bangsa jeung rasa hirup teh ibadah rela ikhlas ka mahula sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan hirup sauyunan somea hade kasema sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan hirup sauyunan hayu urang tandang ulah saukur dina kandang ayu urang yorang ulah ukur kahayang gudang berang ulah jadi matu udah pangabutuh ame hirup teripu muruku sunyu di juru mulungan kutuha bengaku gulung kasusah moal mata kena gerak ingkah ti imah lamun hayang dahar ngenah ulah saukur naprak kadulur tikulun kawetan urang nyiar kabagjaan ti kaler kaki dulu urang kudu loba dulur gerak lengitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati arang subahan dunya yang dina dada yuregepkeun 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 pepejah ti sepuh yubutoskeun 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 somea hade kasema hari hirup teh kudu secangreuk pake sebeleng pamke ulah luncat linci luncat ulang udar tidak tali kadang urang kudu sering asih sering asap jeung sering asih somea 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 hade kasema sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan hirup sauyunan somea hade kasema sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan hirup sauyunan hayu urang tandang sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan hirup sauyunan somea hade kasema sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan sabi lulungan hirup sauyunan hayu urang tandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang sore patepang dangu di galurana 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Di wewengkon Jawa Barat, sahabat MK somea, ieu teh janten istilah anu tiasa disebat janten ciri khas atanapi upami bahasa gaya nama brand personality gitu ya sahabat MK. Ayeuna parantos di sarengan ku narasumber sahabat MK pangjejer dina dinten anjing Sabtu ieu diserangan ku Dr. Reti Isnendes SPD Empung, Ketua Paguyuban Sastrawati Sunda Tanah Patrem, dosen Departemen Pendidikan Bahasa Sunda UPI. Parantos aya dina ruang Zoom sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya santen Ibu? Alhamdulillah. Aya Ibu, alhamdulillah. Sakinten tiasa ka kuping Ibu ge tos paratos jelas suantena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha Ibu damang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kawalarna kumaha damang sadayana? Alhamdulillah sehat-sehat. Pangestu Bu Reti saurna teh urang Sunda mah someyah saurna teh. Upami ditinggal deui someyah teh memang ciri khas saurna teh nya sahabat MK janten brand personality tadi upami disebatkeun mah. Terus kumaha saurna teh tiasa ieu teh dilarapkeun kana sifat-sifat atanapi katelahna gitu ya. Tiasa disebut kitu urang Sunda teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur urang pangajian kana Maha Gopur anu parantos bakaring kesempatan kesehatan kanya urang. Jika tiasa manco deui nya deui sareng nang tidak ya dina 102,7 NKFM.
Patarosan anu nembe ya leres pisan. Urang Sunda dianggap saromeah. Eta teh anggapan eta teh parantos kabuktosan. Kabuktosana kahiji aya dina ungkaran nu nembe nya anu tos lami pisan ayana mungkin tos mangabad-abad eta ungkara somaya hade kasemah teh. Hartosna eta tos ngabuktoskeun yen urang Sunda memang saromeah. Naon atuh ari someah teh kitu nya. Mhm. Someah teh numutkeun kamus eta asal kecapna tina bahasa Sanskerta somia. Nu hartosna teh lemah lembut, dareh deh kitu nya akuan, lemes, sae budina. Tah, tina bahasa Sanskerta jadinya urang nambutnya nambut Mhm. kecapna somia, someah gitu. Ari semah naon? Ari semah nyata tatamu jami anu nganjang ka imah urang. Janten ieu ningalikeun kumaha tata krama urang Sunda dina pergaulan hirup kumbuhna sanes hungkul jeung dirina jeung tatanggina tapi oge sareng anu lian anu sanes anu sumping ka imahna legana mah ka tatar Sunda. Kunaon bisa tiasa larap kitu? Cengkuring ningalna kahiji tina sisi geografinya padudukan urang Sunda, Tatar Sunda diwangun secara geografis seueur gunung-gunung sareng leuweung ya, seueur Mhm. cai anu sarae eta teh mangaruhan kana pasipatan urang Sunda, anu nyaluyukeun maneh sareng alam sabudareunana. Anu Nuhun. terbuka, anu hejo, nu someah teh ka manusia-manusana gitu nya bisa manusia-manusana kakeunaan ku sifat-sifat eta. Eta teh aya kabuktosan dina literasi neng dina novel multi etnik Mhm. Abdullah Assegaf awal abad 20 ya aya judulna teh Patat Garut, Gadis Garut, orang Arab gantosnya Mhm. nyarioskeun nalika saurna naik kareta api ti Surabaya ka Tatar Pasundan lamun atos di stasiun Banjar urang bakal ngarasakeun bentena suasana di Jawa ka Sunda. Kak Sunda. Di Sunda mah saurna hejo-hejo tatangkalan lajeng jalmi-jalmi lagi dareh deh someah seueur nyalukan seueur senyum jeung upami ngadangukeun suarana teh siga wirahma saurna sapertos musik Masya Allah. dijelaskeun nya lageuna Mhm. eta urang Arab nya urang Batur urang Timur Tengah anu nyarioskeun kumaha urang Sunda someah janten hubunganna sareng alam sabudeureuna anu kahiji. Anu kadua hubunganna sareng agama. Mhm. Dasarna hirup kumbuh urang Sunda secara budaya nyaeta ayana religi. Salian ti religi Sunda anu satu acana aya kepercayaan, aya Hindu, aya Buddha, lajeng lebet ka Islam, ajaran Islam eta mageuhan deui kasomayahan urang Sunda. Margi dina Islam urang terang kumaha hukumna nampi Mhm. tamu malah dina Quran ya disebatkan Azriyah dina telepan ya Nuhun. disebutkeun kumaha tata krama nampi tamu dina hadis-hadis oge disebatkeun sareng sajadina. Tah eta teh janten dasar hirup kumbuh budaya di antawisna someah hade kasemah ku urang Sunda didelarapkeun dina kehidupan sadibinten. Kumaha ciri-ciri orang anu someah teh sahabat MK. Rupina memang aya oge anu kawilang di Sunda mah ninggang karena budaya Sunda mah aya anu kawilang judes atau napi istilah nama tungi gitu ya sahabat MK. Nuhun. Lawan kata tina someah tadi tak sapertosna urang ge tiasa ngilikan ibunya ciri-ciri atanapi tadi ciri khas kanggo anu disebat someah teh sapertos kumaha wae ibu. Ya, biasa ditinggal ya perkawisannya ieu tina sabaraha faktor. Kahiji sikep
sikap anu wajar gitu nya. Sikap anu wajar teh upami nuju nyarios tangtos dike patang cereng unggah-ungguh awak urang gitu. Hanya urang Mhm. nyaros ka tamu ieu teh nu ti mana teh ya. Pasti urang radang rangkuh kan? Awak Mhm. urang rangkuh. Kita mungkin ieu teh nu ti mana teh ya. Nah, bari jagreg kahijinya. Jadi Lempeng sikap emang ya. awak nuhun, sikap anu wajar, angga ungguh anu wajar. Anu ningalikeun kealamiahan we gitu. Dan Mhm. urang Sunda memang komeah gitu nya. Anu kadua ditinggal tina ules roman wajah, roman muka, ules gitu nya. Ules urang Sunda mah pasemon, Mhm, pasemuan, pasemuan. pasemon. Jadi pasemon teh ningalikeun bear marah mai gitu. Itu judes gitu, itu jutek gitu. Pasti bae naros ieu teh urang mana teh ya gitu nya. Eh Saraina gitu ya pasti ningali katamuna di barung ku imut gitu ya eh urat-urat saraina teh itu tegang kan pesan nuka dua jadi tina pasemon nuka tilu tina lentong kan lentong tadinya tadi mah angga ungu Mhm. Mhm. sikap terus tina rarai katilu tina lentong lentong mah pastinya nyaluyukeun gitu mungkin di mana teh teh ujung-ujungnya tamu anyar gitunya mau Mhm. mungkin gitu oh ke Amerika mau mungkin gitu oh itu di mana di Surabaya mau mungkin oh iya itu di Surabaya tadi aya kaperluan naon gitu tapi lentong lagi nyaluyukeun lentong-lentong anu tadi teh lentong-lentong Sunda anu ngawirahmah ngalajengna raos kadanguna lajeng anu kasalajengna katawisina raksukan Raksukan. raksukannya Mhm. kanaos kanaos saayana tapi sopan basajan alamiah we gitu kita Mun. di segala diterapkan gitunya maju ayat tamu ke Amerika saya diterapkan emas inten gitunya Mhm. gelang cincin wajar dah gitu raksukannya ke raksukan orang Sunda anu bararesi ayeuna apa ngok Mhm. kerudung gitunya kumaha we di bumi gitunya upami misalnya aya kamu urang juga nganggo daster pasti urang gitu salah acupan nu pantes ditingali ku tamu nah ya eta tatali sareng sikap-sikap anu disebat someah tadi. Jadi Mhm. tina sikap, tina lentong, tina pasemon, tina busana anu kaleresan dianggo ku urang narika nampi tamu. Sahabat MK, Nu'man bin Bashir mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda di atas mimbar bahwa hidup berjamaah adalah nikmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Dua dekade mengudara, kuatkan ukhuwah melangkah bersama MKFM. Ditepangkan sora sahabat MK Dina Hayu Bandung. Neneng Sunda Kiwari uih deui di galurana 102,7 Radio MKFM Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah di segmen kedua ya simpuring masih di siaran Hayu Bandung disarankan ku Bu Reti Isnendes. Di segmen kedua sahabat MK Perkawis Someah Hadeka Semah. Aya anu lebat di 08 hiji hiji 224 hiji 027 di Ibu Tin Dede 73 tahun di Awi Ligar. Sapagodos pisan kanggo ibu mah sarana teh salaku urang Sunda. Yen someah kaunggal semah kantana nambe dirojong ku katerangan-katerangan anu tadi dijentrekeun ku Ibu Rati sarana teh tina sagala rupi sagala rupina. Janten ieu teh penting atanapi henteu bunya kanggo urang ngagaduhan sikap someah ieu. Ya, eh kalintang pentingna urang ngagaduhan sikap someah. Nanging kantenan sikap someah anu wajar sareng waspada ya. Margi orang kan hidup dina tataran ayeuna mah komo alam globalisasi upami ieu dicanda kana wilayah berbangsa tangsa sikap somea ieu kedah dibarengan ku sikap waspada teh
ulah dipiakeun jati kasih ku junti leres tak gitu. Dina ungkara-ungkara Sunda di antawisna orang Sunda teh kan lebat karena kajian idiomatiknya atau linguistik. Aya seueur pisan ungkara-ungkara Sunda anu ningalikeun nilai-nilai sareng ajian-ajian urang Sunda. Nu aya dina paribasa sareng babasan teh. Nah, perkawis ieu memang aya anu kedah di evaluasi oge kurang. Mungkin aya nilai aya paribasa anu teu cocok atanapi kirang cocok gitu ya. Atanapi bisa nunjukeun. Tah, perkara somea HDK mah eta tiasa disaluyukeun ku urang. Saluyu sareng situasi sareng kondisi kan tenan gitu ya. Upami kira-kirana semah bakal ngadoreksakeun mah gitu. Pasti urang oge kan terang kumaha adab-adabanana. Malih kan tadi disebutkeun dina Islam mah terus diatur paling lami kan 3 dinten nanti tamu teh gitu nya. Nanti tamu teh 3 dinten. Anu saena sadinten sawengi gitu itu diperbolehkan upami masih keneh aya kaperiodian nya 3 dinten. Mata eta dianggo landasan dina bersosialisasi urang di Indonesia 3 kali 24 jam gitu kan. Kamu wajib lapor. Eta teh kan tina hadis Nabi gitu nya. Hartosna urang aya kawaspadaan ngukur kamampu urang nampi tamu disaluyukeun sareng situasi sareng kondisi. Urang Sunda somea di mana-mana sarumping kata Sunda. Da sina historisna oge, sina sajarahna oge urang Sunda mah seueur tamu disumping kata Sunda nya abad kedua kan urang India teh sarumping, Cina teh sarumping gitu ya. Janten tata krama Sunda dina pergaulan internasional mah gitu ya. Atos kita janten sesekelan. Maranehna urang Sunda pindah cai pindah sampian gampang kanggo nyaluyukeun miglan gitu. Nah, nani kelemahanana pasok banglas gitu ya. Bisa hilang jati dirina. Laras Da eta kelemahanana. Aya kan aya suku bangsa teh aya kapunjulanana, aya kelemahanana, kahencaranana gitu nya. Kahencaranana eta anu kedah digeuingkeun deui dina diri urang. Urang nampi saat tamu di mana-mana. Nanging urang oge kedah gaduh adeg-adeg ya adeg-adeg kaisundaan, kaislaman atanapi jati diri urang jalika nampi tamu. Ayeuna tamuna atos jadi mukimin misalnya di Kota Sunda ya di Bandung di Kota Sunda we lah kitu. Kumaha sikepna aranjeuna anu kudu nyaluyukeun di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Janten aranjeuna sos 3 dinten mah ya selain saya mah deui nani kedah nyaluyukeun sareng pribumi adat-adaban pribumi. Ulah dieukeun urang jati kasih junti leres tadinya anu nyamutan. Janten hubunganna somea HDK mah kan urang teh aya dina tataran muamalah gitu nya. Tataran muamalah hubungan antara manusia jeung manusia dibarung ku keimanan dumasar kana landasan-landasan anu anut ku urang. Itu urang Sunda nya. Islam panginten anu teh kana naon Al-Qur'an sareng as-sunnah ahadits eta ge ningalikeun ka sisi keimanan. Bisa ge dengan eta urang ge terang aturan-aturan nampi tamu nampi semah sabaraha dinten tos didinya semahna anu kedah nyaluyukeun maneh gitu. Nuhun mangga. Soantena nae. Kamiut muka heulakeun. Janten panginten hoyong terang oge upamina aya watesan-watesan atanapi adeg-adeg ti tadi disebutkeun sikap someh urang ka batur. Kumaha Bu disebutkeun teh nya watesan-watesan teh? Ya. Watesan-watesanana tadi urang kahiji nyepeng kana aturan agama. Kan saurna hirup di alam dunya teh nyepeng 2 hal, agama jeung dari agama. Gitu ya. Nyepeng aturan agama. Aturan agama atos jelas.
nampi tamu tadinten sawengi upami masih kena aya kapergian 3 dinten 3 kali 24 jam pek dina nalika nampi tamu urang sing soson-soson dina nampina margi eta patalina sareng ibadah ku Allah diganjar minangka bagian tina ibadah kumaha nampi tamu gitu ya. Riwayat anu ngadugikeun baheula Al-Qur'an kumaha Nabi Ibrahim nampi tamu gitu ya. Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, gitu sajadina nya anu katamina sareng kumaha nampi tamu mali Rasulullah mah saurna ya nalika nampi tamu teh kan dibereng-berengkeun tah eta na taksukanana nya gamisna kanggo calik tamu. Teras di jamu ku katuangan anu sae anu pangsaena. Enten eta mah hukumna sunahnya sunah hartosna kasayan mah kedah dilaksanakeun gitu ya. Tangka saluyu sareng sagaduh urang di bumi. Pami aya cai banginten eta. Mata urang sedang sok nyarioskeun. Aduh punten mung aya cai oge cai herang gitu nya. Margi eta teh bakat ku adab ka tamu. Hayongna mah dijamu ku cai anu kiruh meureun cai kiruh teh teh susu kopi gitu nya. Mun gepa tegaduhnya cai herang oge kurang bari tamada bari nyungkeun dihapunten. Terus naon atuh tegaduna naon dianggurkeun teh teu dipasihan teh dijamuna naon padahal eta dina meja nya aya wajit, aya ulen, aya kiripik, aya naon gitu ya. Sok papaehan ya. Papaehan basa-basi teh apa tadi teh ya hubunganna sareng basa-basa nu diungkarakeun gitu nya sararae kanggo ngahormat tamu. Jadi aturan agama nu dicepeng. Anu kedua aturan dari agama, aturan budaya. Aturan budaya tes kantenan urang Sunda. Nah tadi Sunda teh nyusun dina dada nya eta makronimnya anu garesna Sunda teh dina kamus mah nyaeta sikap-sikap anu sarae, anu mencrang, anu bodas, anu nyumoro cahaya. Janten katawis tina internal ge gitu nya. Urang Sunda mah pasti sararae insyaallah gitu. Itu oge dina laku lampahna sararae nyumorotkeun ajen-ajen anu sararae. Janten eta we anu dicepeng mah kumaha tepung urang kapungkur waktos nampi tamu yang talisna ngajamu gitu nya ngasongkeun amak bisa makan teras teh gitu nya teras satu teras meureunnan naon sebatna teh imah panggung tetepas gitu tepasna bisa makan tong sayur teh haneut nya malih teh aya tamu oge tah di tepas-tepas teh sok aya cai ya sarasna kanggo anu para lalar liwat para musafir gitu ya anu hoyong tuh kan atas katawis ketika urang Sunda mah kita pungkur oge kali sareng hartosna Sunda teh naon kali sareng ajaran agama Islam anu dicepengna oge itu teh watasan-watasan eta ku urang di lungguhkeun deui nalika nampi semah nampi tamu nya tamu nu ditata jeung dijamu cenah akronimna ari semah mah nu ngahesekeun nu boga imah cenah eta mah reuna nya reuna tapi arang mun semah tamu teh jalmi-jalmi anu nganjang ka imah urang atawa kalingkungan urang nu paling lega deui ka bangsa Sunda. Terus kumaha Bu kanggo ngawangsulkeun deui aturan atanapi kasomehan situasi anu ramah tamah di lingkungan Tatar Sunda ieu. Enggak. Anu kahiji anu paling mangaruhan kamurang kali nyaeta aturan atau pergaulan di bumi na sewang-sewang. Ya. Halo, kadang aya tante Ibu? Ka kuping. Bumi sepuh anu gaduh kewajiban ngajarkeun ngaulangkeun utamina indung katanya indung akan madrasah anu ngawitan misalnya madrasah anu linggaran kapus-kapusana. Tah eta teh
janten tuladan kangge murang kali kumaha hiji indung sikep indung jeung bapa nalika mayunan tamu. Mayunan teh mah ka bumi. Oh, berarti diajar. Oh, gitu nya. Dilinggihkeun tamu teh. Lajang ditaros, lajang disuguhan gitu ya. Aya seratan sae keneng Ketua Patron Satya Acana Ibu Ami Raksanagara almarhumah anu ngeunaan tatamu judulna teh Rina Mangle tahun sabaraha tahun 80-an tatamu. Janten memang di bumi heula gitu nya dibiasakeun kumaha mayunan tamu anu dihormat ku urang teh. Ajaran eta teh napak dina emutan sareng hate murang kali engkena. Tangtos jadi lempeng si indung dua bapa kumaha upami keluar tina panto gitu nya. Ya di bumi masa kesantenan wilayah anu dikasih indung sareng bapa. Tapi tina panto, keluar tina panto kumaha pergaulan sareng tetanggi, sareng dunya anu kalintang legana. Tah, janten upamina mah di bumi heula dilungguhkeun deui. Anu kadua, anu meneruskan nilai-nilai teh saatos di bumi nyata di sakola. Di sakola tangtos aya guru-guru anu ngaulangkeun anu patalina sareng adab-adaban. Hukum mah kan aya PMP, kan PS, PPKN, ayeuna mah gitu nya. Atana teh naon di dieu digentos. Terus dina bahasa Sunda, dina bahasa Indonesia pasti aya eta diulangkeun gitu ya, diulangkeun kumaha patalina sareng ciri budaya Sunda ya. Malih upami dina kurikulum bahasa Sunda mah aya materi ngaulangkeun budaya Sunda. Tah ieu lebetna di dinya kumaha ngaulangkeun nampi tamu, mayunan tamu anu sae, anu tangguh, anu waspaos, anu waspada gitu ya. Diulangkeun tah nilai-nilai eta teh. Mata keun janten tradisi pewarisan nilai-nilai anu sae. Anu sae we urang mah gitu ya, anu salunya tadi sareng ajaran agama sareng agama. Anu katilu nyaeta ku milari luang daluang gitu ya sareng hubungan ketiba pada urang hartosna urang ngajembaran ngajembaran sikap, ngajembaran bahan bacaan, ngajembaran wawasan, ngajembaran ilmu pangaweruh tina majelis-majelis anu langkung lega deui. Majelis di jero ruangan atanapi di luar ruangan. Kumaha ye? Oh, urang barat mah kitu geuninnya nampi tamu teh gitu nya. Oh, urang Jepang mah kitu geuning nampi tamu teh. Oh, urang Arab mah kitu geuning nampi tamu teh. Eta teh kan pembelajaran. Ya, pembelajaran ka urang. Kumaha tata pergaulan internasional, tata pergaulan global dina nampi tamu. Ya, malih geuningan aya jamuan-jamuan khusus nalika nampi tamu. Ya, itu disebat naon eta teh aya jamuan-jamuan kumaha ngalarapkeun sendok, gelas gitu ya, minuman. Aduh naon disebut eta teh table manner panginten deui. Eta table manner nya betul mah bisa diulik janten hiji kegiatan anu patalina sareng personality branding gitu ya. Laras. Urang teh biasa, tapi samuyukeun sadang situasi sareng tempat urang. Kan urang mah tuang biasa kapungkurman ngampar. Emang dina ngampar eta teu aya nilai-nilai. Malesehan. Nah, ada malesehan cenah nya. Padahal urang aya bahasa Sundana nyaeta ngampar. Tuang ngampar. Aya sama bahasa Jawa nya. Seperti tadi nyusun dina dada eta teh dina pengertian bahasa Jawa nya. Pengertian bahasa sangkata nama tadi sumorot saang ngeunaan Sunda teh. Tah anggo ucap ngampar. Sok diamparkeun sama makna lantaran anggo sama kapungkur tempat teh aya budaya korsi, teh acan aya budaya korsi. Ada dia aya budaya korsinya. Balik kursi oge kan tina bahasa Arab kursiun kursiun.
Jadi orang-orang Baduy di Arab itu kan teu ngaranna korsi ngalampar wae gitu dina Mhm. kabilah-kabilah nate dina kemah-kemah nate. Janten eta dina ngampar eta teh nya eta aya nilai-nilai jeung ajen. Ajen-ajenna ajen-ajen dina ngampar eta naon tiasa dieulis urang. Nuhun. Ayeuna naek kana kursi calisna kursi aya ajen-ajen oge sami. Leres. Ajen-ajen pergaulan nasional sareng internasional teh meunang nya. Kumaha tiasa dieulis ku urang. Tingali urang Jepang calisna ya teu na kursi tapi calis bari jeung teku gitu nya aya kok aya meja aya meja urang Jepang mah urang sini mah teu di mejaan gitu Mhm. ya. Nah, eta teh kan ningalikeun etika-etika anu patalina sareng wilayah ya anu tiasa dipelajari kurang minangka hiji pembelajaran anu nyeuyeban larapan-larapan somea hadiratna. Jadi di bumi di sekolah lajeng katata pergaulan anu langsung jembar deui kanggo wawasan urang magehan somea hadiratna. Itu neng. Nuhun, alhamdulillah sahabat MQ. Mudah-mudahan orang sadayana oge tiasa numuhkeun di tempatna sewang-sewangan Bu ya. Di pademukan Nuhun. sewang-sewangan sahabat MQ mulai ti bumina teras oge aya lingkungan anu langkung ageng sangkan memang generasi-generasi anu ayeuna teh sahabat MQ henteu birek gitu ya sapertosna karena Bener. kasomehan ku anu digaduhan ku orang Sunda sahabat MQ. Alhamdulillah Bu Reti hatur nuhun parantos ngarojong oge dina siaran Hayu Bandung. Mudah-mudahan tiasa silaturahim deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.